Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui dina pangajaran basa Sunda semester hiji urang neraskeun bahasan anu kamari nyaeta paguneman. Dina part kadua ieu urang ngabahas sesemben istilah kekembangan sareng kandaga kecap. Sesemben istilah kekembangan. Gerak orang titenan babarengan. Tah ngaran kekembangan nu tadi teh sok dipake pikeun netelakeun pasipatan, kaayaan, atawa kalakuan jalma. Salian ti kembang cengek, istilah kekembangan sejenna oge bisa dijieun kalimah. Upamana anu kahiji, dageungan teh poe ieu mah ngembang awi. Nu artina teh ngembrek atawa teu payu. Anu kadua, matana ngembang cabe. Ngembang cabe teh artina teh bolotot. Anu katilu, contona kunaon ti isuk ngan ngembang cikur wae. Nu artina teh ngajelengut bangun nu susah. Lajang nu kaopatna, leumpang teh mending ngembang tilu kitu. Nu artina teh ngungkug teu luak liuk. Jeung contoh anu sejenna nu sampe nomor 10. Salajengna urang ngabahas kandaga kecap. Contona culangung. Culangung teh teu nyaho adat atawa teu sopan, kurang ajar atau tidak sopan pamibahasa Indonesia nama. Aya oge jejer, jejer teh nyaeta inti carita. Nu katilu kawit, kawit teh hartosna mimiti. Aya oge loma, loma teh hartina wawuh pisan. Teras aya oge molahkeun, asal kecapna tina polah anu artina migawe. Ngirut hartosna narik hate atau menarik hati. Salajengna aya wasta, wasta teh ngaran atawa nama.